dengan Ilham geus ka dieu Ilhamna geus yakin sama dieu. Ditunda di luhur. Pulang jam berapa kan? Jam 5-an. Jam 5. Ini warung Kang Pian. Tah sudah teh aja. Tuh ieu. Di sini ke apa teh warung Kang Pian teh nu ieu tah. Dia di Patahan Lembang. Kita gas lagi. Dari Patahan Lembang. Nah, ini penjaga portal Gendaris. Ini anak buahnya si Kunyil nih. Tapi tadi si Unyil kemana nggak kawin langsung eueuh. Bukala. Ka handap ah moal ka dieu. Baturan itu Kang kene emang aku. Kumaha bos sehat itu sasalaman heula cenah ceritana. Sehat bos. Wah, udud loba tuh urang udud. Tara tinggalin udud mah loba pokona mah. Dua batang ewangnya. Tuh urang 2 batang deui itu 2 batang ieu batang ewang. Nanti we gampang. Nya. Bang, udah. Ini kita cari jalur yang gampang-gampang aja. Menuju tanjakan Cibabon.
gagal. Enggak nyaman kau. Mahin ka bayon. Ngoper kan hiji euy. Dua kali gagal euy. Oh iya. Dua kali gagal terus. Tanyakan si Bobot. Gagal terus, mending dahar heula ini mah. Dahar ada. Tinggal jalan deui. Halo. Halo. Terus ya menuju tuang. Mangga sok ngajengkeun. Urang tuang heula yang di warung. Bu, aya nasi, Bu. Sok bolah pangawadahan keur bolah. Ah, sok we nyari lah kading. Eta we abdi mah. Da ieu mah di tengah aja ieu. Ya. Aya naon we tuh eta, Bu? Ah, ari ka barudak ka. Oh, eta lah pesan aya punya. Oh. Jengkol, asin, sareng tempe. Sok we nyari.